petugas nu taat aturan. Si Allah nu teu meleh nyaah kasalakina sakit Wajeng jeung nini cakep. Wujeng nyak seni. Hiji warung dititireun rumah sakit. Aya plang dipasang kalian ngajeblak tulisan anu unina. Warung sangu Ceu Isa. Ceu Isa jeung Mang Jatma keur cakah-cikih laladang. Aya sababaraha urang anu keur ngopi jeung barang dahar. Di antarana aya Ujang, Janta, Omah jeung Sarkim. Omah keur ngahuapan Sarkim, kelila kadenge sarapiriwit jeung nuting jorowo. Anu aja dok gitu. Udah bantuan angkat meja kabur ka dieu. Kalau ka diberesan, ieu kagok dua huap deui. Enggeus hayang utah aing mah. Kana tuh bayar geus kang panangkan teh jagen nih, tuh dimaksakeun dahar. Kapan pisan tukang dagang teh di padahan anu diberesan. Lain teu sopan, Bu. Itu asa pol pepe, nah atuh pisan yo. Emang teu ngarti kuring mah, naon gitu lamun asa pol pepe. Rasa jeung mangering, teu mati sakosa ukalansa. Kuring masalah ki kuring, da kuring mah jangan cager. Yo, nah kabila-bila teh ngarekeun jalma geuring ka kuring. Mane, teu ngapok-ngapok dagang di dieu. Haling rek diberesan, cepet. Aduh, Terus sing awatan, Bu. Namanya orang dawanya dagang di dieu teh. Aya kayak dapet deui. Boman bedegong, pan geus bogu aturanna teu meunang dagang di dieu. Ngarti? Lamun abdi teu datang di dieu, balik di mana? Abdi sakeluargi nyalean ka Mameda. Nya teuing pikiranku sorangan, keluarga urang ge ripuh, rabat kudu mikiran keluarga maneh. Nya ari sami-sami ripuh mah, urang damai we Bu. Teu bisa. Aing mau bangun kaliluan moal gedag kanginanina lagi teu aturan. Lamun teu aturan A, kudu A, lamun teu aturan B, kudu B, lamun teu aturan C, nya tetep we kudu C. Lamun teu aturan kudu A B C, hartina kudu kumaha? Tetep we kudu A B C. Nah, bisa lamun C B atau A B C, teu bisa kudu A B C. Nah, bedana C B jeung C jeung A B C bahasa-bahasa mah di wakala A, B jeung C. Yo, cong arana ge aturan, moal bisa dipulang-balik, moal bisa dirobah-robah, ngerti? Nya ngerti sok yang nama teu neuning meja kana urutna. Kuring teh ngahuapan salaki, cik aturan dokter sakit cik udah ngajen sakieu. Sangdar teh kudu tuluy minum obat. Eta aturan teh geus dikumpang deui ngara sakit kuring teh cager. Bari jeung rumah sakit teh gatungnya dina lain dagang di dieu. Tapi dokter itu minum obat dan sakit sok segala sababaraha. Kamu aja rek maksa aku teh meja
Sawang satengah weh. Deal. Cek, sama adik sabun aja. Nya. Cek, kopi. Ya udah 7, pala-pala terima. Sering kesalapan, sebarahaun ta. Suah nanyakeun sabarahaeun. Pami cuma mere lain ngaragakeun. Jadi kudu mayar. Tak kudu ngaran oge bala mere pira kue minta dibayar. Ya nohon atuh, tapi kalah. Ikhlas tuh. Ikhlas pisan ya, tapi ya nya lamun euceul eta ka ujang itu dibayar secara kue. Hitung-hitung bantuan ge sakola urang euceul ujang ikhlas teu. Cuk, Ikhlasnya kacang pulangan. nuhun ya Jang. Mana cek tuh gajah? Apa? Hayu Kang, disiburi teuing karunya teu ngasakan teh barudak. Bari mulih wae Ibu. Nya ceu ieu mere kesabean sakala budak. Nuhun pisan nya Ibu anggota. Hayu, kalau urang eta lempeng na tong masakeun nyari teu. Warung sangu Ceu Isa geus gatingaran. Ayeuna mah plang tulisanna anu dipasang teh unina lain warung sangu Ceu Isa. Ceu Isa jeung Mang Jatma keur pakepuk ngaladangan. Ujang, Janta jeung sababaraha Topeng beneran dong. Dadah teuing sigana buat cita-cita pengen jadi dokter tapi kalah ngaming kitu. Hah, dia mah gering ngebiar teh. Ari mana we teh bakal uninga. Nyaho, gadol teh. Anak teh di Bandungan. Ari sugan teh dokter Sager. Paingan we atuh musuh matake ka hati. Biasana dokter mata ka hati. Tulis naon kitu? Bye. Paigon. Benar, dibutuhin teh bakal ada penyakit. Nah, jeung jaman-jamanna. Dasar teh mah gering ari mah. Eta teh cita-cita nama mulia, aya jadi tukang nambahan batur, nyakawet, tataekan. Teka bedak beren biayana. Apaan cak lah kedokteran mah? Lain batak menelakan jama pantar urang. Nya, bener. Matakna lamun pemerintah serius hayang nyakeun masyarakat mah. Cik we nya, sakala dokteran teh gratiskeun we. Sugan ari dokter ieu mah, moal resep teuing nu tambah teh. Kala mun jumlah dokter we loba. Kan beurina kala dokter. Di mana-mana teh kudu saimbang sagala rupa oge. Teu ujah, orang benerkeun ngaran teh. Kela atuh. Moal tuang heula, Pak. Duit. Is, teu mah teu icawan. Ieu mah nya tuangan gratis sama sing sahabaya nu ngarosapan. Nya, ani teh Ceu. Leres nanging eueuh mah musa kedapa dan nukeun bantosan da menyakolkeun budak euceul. Kene-kene kehe kayak gitu mah. Ujah. Sok layah nakang kudu sabar, kudu maksakeun namun yang sageureuh mah. Keun we da ngaran geuning mas lagi bakal ngalaman. Daripada yang menikah umur ya kan. Is, naudzubillah ingin gali. Sakali manusia ge bakal aya kami maut mah tapi teu kudu nyarita kitu. Jabah, kuring kalang lain batur, kuring pang pamajikan akang. Nah, mending nyebut ngadipukeun batur sagala. Capek akang mama, ayo we bolak-balik ke rumah sakit kira cageurna atuh. Ulang arasula, sagala rupi oge ya hikmahna. Keun we da kuring mah wae nganggar satuntuk akang kacan cageun. Oke ya, ibu anggota, pada tuang naon, sama saparapat we di bareng lauk. Laukna mah protein, minyakna mah kolesterol kan. Kan bae, mau naon saeutik mah. Antosannya sakedar. Ya, Mana wae? Cek. salah apa? Kamu jalan pela, pakai helm nangka. Sabalah cing loba, sangu naon teh cing loba. Tua teh lapar pisan. Teu aya di ampel mah ieu nu aya we. Oh. Gorengan. Nah, sok pejeun geun mah kuat. Katahan.
Cerisa dan ibu antara Indonesia Haburang ke anu menghadapi dahan. Hadiri salakiri menjalma kahibut ayam menjeroda. Kan beresan, ulang dari kayak gitu. Pesen dengan obat. Kan udah atuh langsung ada duit gitu nggak bukan pisan ya udah bener-bener. Para dagang pisan eta geus dibejalan sama barang kali dagang deui mana kawan kaparan Teu aya ada. Ya, kuningaannya tulisan age lain warung sangu. nyaan ieu mah Nah, urang rek hayu bae dari Gusti Isa. yatim saya anggota bahaya Eueuh, kumaha anggota rong angkut we ayeuna. Ku anggota mah wayah kieu sok nuhunkeun tuangna. Omat ibu-ibu di dieu mah teu aya nu dagang sadaya tuangan dibagikeun ka hayang gratis. ayo urang ini tuh bisa datang Bagus, dina aturana memang teu meunang dagang di dieu. Kapan ieu paling dagang ditatipkeun? Hayu. Gratis teh. Asa kali kali gua mata kali dia hari di kasih jawab itu nya. Di rumah sakit ge tara kaciri. Geus cager ieu kan masalah kina. Mungkin we cager sampai hari deui jamin. Cerisa jeung manjatna cakap cikih ngaladahan. Tidak kita bisa babaraha urang siap terima ciki bebariahan. Kadenge sarapiriwit jeung jalma kahibut. Dasar bangsat, seberkali siang maling galau. Cicing siang nikah di sini kebarang. Wani aku nih suka saya, ulah sabar kan ya. Telak gimana maling helm? Ya terus sebalah pangajina helm teh. Lain masalah harga nyai. Ya terus masalah naon? Dasar sarwana mah salaki pemajikan selo jadi bangsa. Naon sih aing bangsa sakit aing lain bangsa. Mana wani aku udah suka sakit aing. Aku dua pilihanana. Mana anu bae atau aing anu bae? Kan udah butuh tolong lagi Pak. Ya tuh akang nganggur teh kieu alasan teh dunia alam sama diputer. Alhamdulillah tos damang geuning Pak. Dupi ibu anggota kunaon nasi gatara raos kitu. Sok-sok ganjang kamu buat apanya? Nya. Mau yang gua kan segala, jangan sorangan gua orang bareng gua kan segala. Nah, buat tadi ya, Saha? masalah naon? Ayo, Kang, Kang. Wah, kebenaran ayah ayeuna ibu. Punten abdi mah bari sendiri mentas ibu. Jelas sunat parantahna. Anjeun, nanya naon?
Ibu teh anggota kan? Nah, maksud anjeun? Ibu mah. Ibu teh apa teh TNI pan? Lain. Goblok. Ai sukan teh anggota kurang oge. Nu kieu mah anggota gadungan. Gadungan naon maksud anjeun? Anjeun ngaku-ngakuna anggota kanyatana lain. Kuring benar-benar anggota masyarakat Indonesia lain. Tuh kan, dasar jelema geuring. Ayo, aku teh. Ang sakit, saya gak bisa nawang tetega. Ya Allah, di sini di dalam Kudu ditutup bola tuh. Gua sukun di Ramayana. Atur nuhun. Kewacak